guys, assalamualaikum. Wilujeng enjing kasadayana guys. Sing sararehatnya guys. Hah? Guys. Tong hilap ah. Huha kadeh ha. Guys, ya ngomongkeun masalah lekeng ta guys oh. Ya hasil okulasi ta guys tah. Alhamdulillah guys. Ayeuna dinten Senin kaping 11 Mei 2020 genep. Tah yuk hasil okulasi sabulan setengah yang lalu atos dibuka ku sim kuring ta guys. Tah sabab nah make geus dibuka apa nanda ari geus nyambung sampurna atuh kumaha. Kudu dibuka guys. Ngarah perkembangan entres atau tunas anu tina okulasi teh bisa tuluy berkembang guys. Ngajadikeun harapan. Ya geus jelas guys. Nah, insya Allah guys. Mun katanyaan teh Mang, Kang, eta lengkeng buahan teh. Ayeuna mah jelas guys. Bakal dijawab ku sim kuring guys. Insya Allah moal buahan. Nah, cenah. Pokoknya mah lengkeng mah guys, insya Allah bakal lengkengan. Tah guys, bukti guys, alhamdulillah tah ieu. Ieu jenis lengkeng pingpong guys, anu geus berbuahnya di sisi jalan, alhamdulillah ya guys. Galeur deui guys buahnana teh, lengkengnana teh. Tah. Ayeuna disambung ye tina jeung lengkeng anu tina biji guys. Tah, lamun ieu mah hasil grafting guys. Ya sarua umurna sabulan setengah guys. Kan kusabab ku urang ditoong teh guys, can aya tanda-tanda nyambung sempurna, maka can wani ku urang dibuka guys. Tah, ya hasil graftingna guys. Ya sambung tunas ngaranna. Tah, sarua ya insyaallah ayeuna ge dibuka guys. Kan tadi kabur bunga guys, masalahna. Pokoknya maka bunga mah kudu langsung di-up gitu guys. Ngarah loba nu huhah guys. Tah pokoknya mah sakali deui lobakeun ka daek guys. Lobakeun ka daek. Ku loba ka daek mah insyaallah guys gambaran huhah teh bray. Pokoknya mah gitu ya guysnya. Ayo tong hilap kasadayana sing sararehat sing gerde miliknya. Utamina nama lobakeun huhah. Sakitu we pokona ti sim kuring. Hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.